Awet cewekna. Met atuh cerai. Ulah met dasar mah hiji-hijina met. Met, ieu motor sa di tengah-tengah jalan kieu. Teu nyaho aing ge. Tapi kuncinya nempel di pel. Oh, jangan amat teun motor sembarangan bae, mana kuncina nempel di. Mogok teh ieu motornya. Coba met starter hirup open to. Ih, jah hirup met. Be, Memet, motor saya, Met. Kepos ya lah. Nyaho. Tanya doang, ya, Met. Nih, Met, beneran ini motor saya, Met. Dik naon sia? Nanya-nanya ieu motor saha? Aing hayang ngojek, Met. Ini motor ku yang disewa beo, sapoe bajak aing ngojek. Ngomong dong, kemarin kene ai si hayang nyawa motor mah. Oh, Met, kayak motor ku yang disewanya, jak aing ngojek. Oke, kajen si anak nyewa mah. Beneran, Met. Oh, asal bayar sewana heula mana? Berapa duit yang bayar sewana, Met? Gocap. Mahal amat, Met. Aing buka duit lagi ngenceban. Honggus kajen. Asik. Ih, bager jasa sama Met. Tuhun ya, Met. Oh, asal nu bener sih ngojeknya ulah sampai lecet di motor. Siap, Met. Tapi ini motor saya, Met. Iya, motor dulur nasi Memet. Oh, motor dulur sih ya, Met. Tapi kayak dulur si aman moli lamun motornya pakai ku aing, kena cerekan dulur si ya deh. Aman dil. Dulur aing nage keur gawe baiklah peuting. Oh, oke gitu mah. Langsung ditu ge. Siap, Met. Aing dik balik heula, nek make pakaian tukang ojek. Oh, sebenarnya sia eta mah. Oke, saya balik lanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balonya si Sandi eta motor samreun nu dibawa. Medan main nama. Geus kieu mah urang bisa ngopi pel. Oh, emang milik mah geus teu bisa diduga-duga, Met. Rezeki anak soleh. Agus ayo. Ay, motor saya. Jo, nek lawan saya naikkan motor. Mang, emang ini motor saya gitu, Mang? Iya motor dulur si Memet, geus disewa ku aing dipake ngojek. Oh, Mang Sadil nu ngojek. Oh, awas pengen salamun ke kahing lu bae. Emang Benjamin ilu, Benjamin naik di dia diharap. Macem-macem sia, turun mau sia. Lamun tuh turun, sodok siapa yang pakai sapu. Turun. Mang, Turun. tega amat. Masa ngaganggu aing merek usaha. Nah gitu, Mang, lamun bego ilu. Hang ilu. Ih, geus ngecing bae sama di imah. Aya kesel makanan sabun ke. Medan. Pasar memang on, aing kalem. Nanya. Berang-berang apa gimana Ustaz? Berangkat. Tunggu. Teh kemana? Nek ngalayan. Ngelayan. Oh, mana baturan aing maot dak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karake teh kami ndek ngopi nu teh sih. Beli kopina ka warung batur bae aing buru-buru. Oh atuh. Heh dak, tapi mending anterkeun aing yuk. Aing ngojek ieu, sari aing motor eueuh. Eueuh teh. Ih, eueuh tah. Teh nek ngojek mah ka Sadil bae. Ka beneran si Sadil poe keur ngojek. Oh bener teh. Di mana atuh si Sandil mangkalna? Tuh nyaho sih. Coba be ka hareup sugan mangkalna dihareup. Oh, oge, nuhun nya. Ha teh. Beli kopi ke mana urang pel? Geus ka ditu bayu urang ngopina di warung Teh Neneng. Honggus ge. Lah. Ayo manusia purba di dia. Medan, motor saya sih tak? Motor dulur si Memet, Mang. Oh, motor dulu si Memet. Oh, Mang, iya motor bisa sewa kurang, nanti pakai ngojek. Oh, si anak ngojek deui. Oh lah, daripada kegiatan mending ngojek bari usaha. Oh, benar. Aing anak ngojek deui lahir kitu mah, doang keur ieu urang. Oke, berarti saingan deui urang. Tapi sia ulah curangnya, doang keur ieu, bensin aing dipaling ku sia. Moal keluar mah kurang bersaing secara sportif. Nah, oke hari kitu mah. Tapi urang manggal di mana ya? Nah, guys di dia Mang.
Didi ge cocok dijadikan pangkalan ojek. Oh sih. Mang, si Desi tuh. Wah, Dil, si Desi kayaknya nek neangan aing eta. Ih, pede ya. Nek nah si Desi neangan jelema saya geluduk ieu. Eta sia. Eta geluduk. Ayang. Ngomong naon sih ya? Ayang. Hah? Teka denge? Ayang. Teka denge? Ayang. Yes, tega amat sia. Eta men uyang ayang bae ka aing. Nyao. Ulah bae sama nyebut ayang doang ge. Temenang, kan cek aing ge lamun sia nyebut ayang-ayangan bae ka aing. Aing mah langsung arah jubur ngadengena. Sama jursiana bae kremiun. Kubu jubur aing mah kos kieu sok alergi. Komo lamun disebut ayang ku nu jelema teu ganteng mah sok langsung kremiun bae. Kira aku deh sampai sakituna. Dil, cenah cek si Memet, cek si Latif sia ngojek heuh. Oh, Des, nek ngojek tah sia ka aing. Hooh, anterkeun aing yuk. Aing dek ngalayan ka imah baturan aing. Oke, gaskeun hayu. Dil, jatuh aing sia si Desi mah. Nah, sih Mang, orang si Desi lagi ngojek ka urang. Nyaho, nek kasih sandil bae aing mah mung sia. Kunahan kitu, Des, lamun jeung aing. Sieun aing mah lamun dibawa ku sia bisa dibawa mampir ka ruyuk naon. Moal aing ge janji, Des. Embong, hayu Dil. Gaskeun. Ayo. Bener deh parah he. Bodoh amat, jangan kali gitu, ku siapa situ. Dasar zombie, curang bae. Jelema edan sia mah dadai, aing terburu-buru malah dibalangkeun kunci motorna. Oh geus, Aisyah rek buru-buru mah ku aing dianterkeuna jeung aing mah sia gratis teu kudu mayar. Aduh aing. Hayu ndek moal, si Sandin mah kebel nangan kuncina. Kapangiteun moal eta ge. Haus ge hayu, kapaksa aing lah. Asik. Ayo gerak. Licik cara sia dai. Aduh mah, kajen lah keur kieu mah. Gran. Aduh, aing di motorna. Salah gedeng. Motor ge buluk gitu lah. Aduh aing. Beneran ieu mah Pak. Gerak. Tungguan. Ayo. Nyeklan. Gerak banyak dia. Itu kan nyeklan. Allah Karim, pae deui be motorna teh. Aing kumaha aja motorna lah. Gedeng. Motor ge kos aki-aki, kos di mana? Aduh aing geus nyeklan bae lah. Ieu mah pae beneran ieu mah dak. Kebal. Ada Sandi. Allah, nyeklan. Curang jasa emang dadai. Gerak aing lah. Mana dikunci aing? Nah, hari dah kapanggih ya kunci. Lamun teu kapanggih, mentak beak aing didenda ku si Memet gara-gara aki-aki bopang lah. Astagfirullahaladzim. Nah, Cok, kos nu kaget gitu. Olah benjo kaget. Kirain masaha be gitu. Pangling senya Jo, neule aing karena ganteng kieu. Masya Allah, ganteng cenah. Kos dedemit Gunung Salak. Eta sia, lamosret cenah benjo. Bener mah. Terus maksudnya naon ge eta beungeut pake dibedakan gitu. Iya, menang ngebedakan emak aing Jo. Cek emak aing ge supaya beungeut aing putih, ulah hideung teuin. Oh sih, putih nama. Oh kan? Jadi beungeut aing aya putih kieu mah kos opa-opa Korea. Boro kos apa-apa Korea kasubek. Anu aya cek benjo mah beungeut kasubek kos teu cindi kelapaan. Ih, dan pinekeun cenah benjo. Lagian kasubek mah aya bae teh aya bae. Konyol. Terus ganeng lah. Emang kasubek neka mana gitu? Tumben amat, make sepatu, terus make baju batik segala. Pokoknya aing dek kondangan Jo, dulur aing keur nikahan ayeuna. Oh. Ngomong-ngomong, si Tandil kemana Jo? Keueuh. Mang Sadel mah eueuh, ngojek. Ngojek. Oh, manena mantas nyewa motor dulur ka Memet cenah. Wah, kebeneran ieu mah. Dai, kau udah di dia sih? Ulah macam-macam sih ya? Tenang Des, aing ge henteu endek macem-macem kok. Terus naon ge sih udah di dia? Aing teu kawah hangki ih. Lu bener sih angke doang. Bener. Hanggeus aing angke doang mah bisi sieun ngajak macam-macam doang ka aing. Atuh boleh, Aisyah ndek ngajak macem-macem ka aing. Ih, bating torek. Sore nya Dai, emang aing cewek apaan? Geus geura ditu sia aing angke doang mah. Oke. Aduh, teu kawah aing. Aduh, ieu mah. Geraan ih. Kayak keudeung.
Ih. Motor rese yo. Hih, mah. Tangguhan dah motor aingnya. Geus geraan. Ih, eta mah kok doang suara motor aing. Dai, motor sia di pinjem bae ku aing dibawa ngalean heula. Aduh, motor aing. Das, tangguhan aing. Aduh, sama malah kabur ngakeun aing. Gara-gara hangki si tadi lah aing mah. Aduh, ampun aing mah. Din, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kunaon sih sia? Subek, sugar yang mana carus ya? Eta sia, henteu si Benjo, henteu sia, sarua bae ngaledekan aing. Lagian sekoya bae geureub-eureub, laga be make batik, make sepatu, sabuknya luhur, beungeut, kos careu. Oh, segan yang salah, sirik sia mah. Sirik cenah. Geus anterkeun aing hayu, sakeun ngojegan ya. Oh, aing keur ngojek. Oh, geus anterkeun aing lah. Aing rek kondangan. Ondangan. Oh, Dil. Ieu kos kieu neuk ondangan ieu. Oh lah, pira aku neuk nyaleg. Aneh aing mah aneh. Geus ayo anterkeun aing heula undangan. Neuk ondangan ka mana geus ya? Ka dulur aing imahna deket kantor kacamatan. Oh geus, 20.000 sih ongkosna. Mahal amat, Dil. Lumayan jauh bae ka kecamatan mah. Aing bogan aja cuman ceban. Ceban Subek. Yang bener aja. Rugi dong. Ayolah, Dil. Oh geus. Panglaris beng mah lah. Nah, tapi ke tangguhan aingnya, aing ge moal kebel kok undanganna. Ke urang balik bareng deui, oke? Eta sia, sia mah ceban hayang pulang pergi horeng. Oh, geus ayolah, gaskeun. Parah sia mah lah. Naik na ulah diuk sia. Ulah diuk. Oh, ongkos ceban doang hayang diuk. Dongko be ceban mah. Doko. Parah, sama Dil. Buka letas sepatuna, doko. Ngurus ge. Ceban doang hayang diuk. Dongko nu bener. Kudung. Wih. Nyekelan sia. Oh, si Raga geng cerekan jelema pajar micin runtah. Eta sia. Aduh. Mang, kunaon kesana capek amat? Capek aing. Capek matas nan, Mang. Terus lempang jauh. Emang mengenai di mana gitu? Ih, buku aing tadi nek nganter si Desi ngalaya ceritana. Terus aing urang heula tengah jalan hangki. Pas aing ki motor aing dibawa kabur ku si Desi. Parah tadi sih. Ku aya bae hongko emang dadai mah pakai acar ki segala, Dik. Atuh kumaha ditahan mangopol ke aing na celana. Angges ngopi ta, Mang? Boleh. Tuh dong, urang heula nu nginum. Nawar nongko. Mang, ulah dibeakeun ge. Nyaho, Aus aing dak. amun aus Mang nginum teh putih lo kopi. Ayana kopi doang ge kumaha ge. Dasar mah edan. Amun yang kalau telapung gua lah. Tapi amun lah. Kang sana. Oh. Ih, met kopi doang ge sampai sakituna sia marah ka aing. Aduh. Cicing bet, lagag sih lah. Sekarang jelek ya. Dil. Geus di bae Dil. Oh, Di bae. Ada. Oh, silakan. Benjo, nek naon sak dia? Kumaha benjo be? Deh. Nuhun ya. Obek. Geus aing dek balik heula, dek ganti baju. Waduh doang, teu kawawa. Silakan itu. Dasar jemedan lupas. Panglaris. Lumayan cobaan ge. Mang, ayo masa diboga duit mah, benjo benta yeuh. Naon sih sia? Aing karek boga duit ceban lagi di penta bae. Benjo yang beli ciki mang, mata goceng be. Aing karek balik modal. Pelit. Bodoh. Sorry ye. Nah, jadi itu besar aing.
Sorry ye. Sandil, jadi sian mulai motor aing. Maksudnya naon, Mang? Ulah pura-pura sia, pugu motor aing biar penima eueuh. Orang sian nu maling motor aing. Mang, urang mah teu maling, Mang. Alah, geus jelas-jelas saya maling motor aing. Aduh. Labok sia. Enan yuk. Oh, Mang enan Mang si Sandil diajar kitu. Maling motor aing. Maling motor. Hooh. Aduh, ampun. Dap, tulungan aing. Met, kita di motor dulur sia. Nan sia, saan ngomong gitu. Nyawa sia sok sembarangan. Kok kari itu si Saria mah? Geus, ulah lo alasan. Hajar bae mang tuman. Oh, Mang tuman Mang hajar bae. Met ngobrol. Holah. Ampun, Mang. Wah, ini sia maling motor Aduh, aing. Mang. Hah, aing hidup aing mati sia. Ampun, Mang. Aduh. Ampun, Mang. Aduh. Ampun, Mang. Ampun, Mang. Aduh, ampun, Mang. Aduh, ampun. Stop. Dan sia teh senang, mau sedik bukan ku aing. Lain kitu Mang, kudu heula sabar. Jo, tolongan aing, Jo. Sabar Mang. Aduh. Mang, geura lanjutkeun deui. Benjo mah cuma nek nyokot duit benjo doang. Sarua duit benjo ge dipaling ku manehna. Hajaran deui tah, hajaran. Oke, Jo. Ya, tunjukkan aing sekali deui. Bok sia dah.